Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kabarudak sadayana tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan hidup sadayana tetap semangat dina menjalankan ieu pembelajaran jarak jauhna. Kanggo mata pelajaran bahasa Sunda ieu urang geus ngincak kana materi bab 2 nyaeta temana teh kaulingan barudak. Ieu kaulingan barudak teh aya dina budaya Tatar Sunda warisan kolot baheula. Kumargi kitu hayu prak urang sasarangan ngabanungan nyimak ngaregepkeun ieu video. Deur ah.